Kurang ngobrol tapak kurannya yang mungkin sebab di dalam kepengker membahas syahadat. Berarti syahadat kudu tangguh, kudu kuat supaya kuat nyampurna ke keadaan lain, ibadah-ibadah lainnya. Urang memitian ku ngabuka hakna Allah, hakna Rasulullah, hakna adab, hakna Allah awas, hakna Rasulullah nu awas, hakna Adam nu diawaskeun. Artina sapare pola urang diuningakeun, diintai, dikukuntit, estuning terlepas tina genggaman anjeunna. Salat urang diajar salat sama meh urang disolatkeun. Lamun urang geus disolatkeun berarti maot ngaranna. Urang diajar salat, urang ngabuka salat hakikat jeung syariat jeung hakikat. Ari salat teh hiji kewajiban dina rukun Islam. Santos syahadat. Ngadegeun mendirikan sholat, ngadegeut sholat, ngajalankeun perintah Allah miwarang sholat supaya gampang harti. Diibaratkeun lamun urang rek pepelakan pek benteng, pek pagar di benteng nu hade, pagar nu hade, pek pelakan bibit-bibitan nu hade, pupukan nu super, dirawatna cing hade, hati-hati, taliti supaya ngahasilkeun age super terbaik. Tah salat oge kitu. Dina salat aya sababaraha hiji anu urang wajib diuningan. Dina salat aya syahadat, aya sholawat. Lamun sholawat make syariat yang hakikatna ka Gusti Allah, syariatna ka Rasulullah. Naon margina di dinya aya sholawat. Ulah aya paribasa cupar ngalaksanakeun kewajiban kanu sholat. Berarti asal-asalan sarua jeung anu penting seubeuh barang tua ditaliti teu hayang nyaho eta beas teh asalna ti mana. Anu penting geus asal di dahar teu dipalira eta di dinya aya kesikan, aya bangsana. Anu penting mah seubeuh we eureuleuh sarua jeung bohong. Tah salat oge kitu. Lamun salat asal supar ngalaksanakeun hukum berarti moal meunang nanaon. Urang buka di dinya. Di dinya aya hiji kejadian anu luar biasa dina salat. Aya dialog antar sang pencipta sareng ciptaanana. Di mana tempatna? Nah tadina atahiyat awal, atahiyat akhir. Naon unina? At-tahiyatu mubarakah, sholawatu thayyibatulillah. Saur saha eta? Saur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasaha? Ka Gusti Allah. Kumaha walaranana Gusti Allah? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baginda tunggu ramisa dilajengkeun nyarios. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sadaya malaikat kaku bergetar di luar zona Sidratul Muntaha serentak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh.
mereka salah-salah sholat namun eta rahasia geus apa tangtosna urang lampung khusyuk dina saat-saat sholat sabab urang merindukan dia Allah antar sang pencipta dengan ciptaannya rek ngalayangkan pikiran rek ngaco rek inget do macan buka cukut inget budak gering ingetan bisa bayar SPP namun urang geus nyaho geus apal kana rahasiana insyaallah salat bakal sabab didinya aya hakna Allah awas berarti ngawasi hakna Rasul nu diawasi berarti kudu langkung khusyuk pami urang tos nyaho rahasia anu sebenarnya salat lain asal-asalan salat ayeuna salat saantos salat pek pigawe hasil salat teu kurang-kurang tadi salat senalna sisirangan wi salat senalna jadi sae karena elingna keur salat dinu salat tadi ngaco jadi eling teh bisa dibawa balik an saukur keur didinya keur di masjid sedangkan salat teh kudu salat sanang-nangna nah eta hasilna salat ari salat ngadiri ke salat mah aya waktu asar 4 rakaat waktu jam sakieu lohor 4 rakaat waktu jam sakieu ditata ditentukeun sedangkan salat anu sanang-nangna eta mencegah keji jeung mungkarna di mana urang geus bisa mencegah keji jeung mungkar jalankeun amal ma'ruf nahi mungkar insyaallah salat bakal sagemlengna urang fokus khusyuk ka Gusti Allah sareng ka Rasulullah untuk seperti tadi ngalayang pikiran aya di mana wae namun urang salat ngalamun nanaon kacapek-capek ayeuna salat itu bener deh, sholat itu bener deh dan can boga rahasiana ayeuna geus apal rahasiana diuningakeun mudah-mudahan jadi hiji pelajaran hiji amalan hiji ilmu anu mangpaatnya akhirat ingat dinu sholat aya syahadat aya sholawat sholat syahadat sholawat hakna Allah awas hakna Rasulullah awas hakna Adam udah diawaskan berikut urang namun urang salat geus ngarasa diawasi insyaallah atuh ge mau digarok gigireun curugna acung-acungan mau direret estuning khusyuk tertuju fokus ka Gusti sareng ka Rasulullah ta eta salat satemenan lain sasolatan lain cupar sakur ngalaksanakeun kewajiban salat hiji kebutuhan lamun wajib jadi hiji kebutuhan sunat bakal jadi kewajiban lain karena naon tah ingat dinu syahadat tadi nu kamari salat karena ilah jeung lillah tetep awalna dinu perjalanan syahadat ngalaksanakeun kahadean teu jauh dinu syahadat nyaksi sareng disaksi